tong loba teuing berkorban ka jelema mah. Mantuan mah sawajarna. Teu sakabeh jelema nyaho cara nganukunkeun. Lolobana teu tahu diri. Balabagu. Lamun hirup maneh geus teu ngahasilkeun, geus teu nguntungkeun, maneh bakal nyaho seukeutna sungut jelema. Baladage. Lebaran mah teu kudu sagala anyar, teu kudu sagala pamer. Da ngaranna ge hari raya, lain hari ria. Baladage. Lamun hirup teu bisa nguruskeun hirup sorangan, ulah sok-sokan nguruskeun hirup batur. Baladage. Jadi awewe mah genah, ya anu neangan duit setengah mati mah lalaki. Ceuk saha? Ceuk saha? Saha eta nu ngomong sangeunahna? Yeuh, emangna pagawean awewe teh ngagoler wae. Baju bersih sarareungit tinggal make kusaha diseusehan. Ayeuna dahar tinggal am, kusaha anu masak. Kuriri wagala. Sangeunahna badageun. Yeuh, batur mah lebaran teh liburan, jalan-jalan, refreshing. Yeuh, kumpul-kumpul bareng keluarga, keur ngahilangkeun stres. Urang mah alhamdulillah can stres. Tak mending di imah, gogoleran, scroll HP, nyieun video, senang sakitu ge. Bener teh, badageun. Tempo di imah nyonyo HP, giliran aya kahayang nyamperkeun. Tempo ditolak nyebutkeun dosa. Baladageun. Hirup tanpa duit geus sidik aing pas diripuh, tapi hirup tanpa maneh teu ngaruh. Baladageun. Lulus we mun karek dititah puasa sakitu oge. Dengekeun ontohod puasa satengah poe ge acan, make jeung nyebutkeun lulus jiga mujaya kasaatan. Yeuh, barina oge wajar, biar oge dititah nahan lapar maneh teh puasa teh, lain dititah nahan napas. Coba lamun maneh dititah nahan napas puasa, kumaha? Baladageun. Sagoreng-gorengna aing, samiskin-miskina aing, ingat aing masih kene boga hate, sia ngahina aing, nganyepelekeun aing sangeunahna. Ingat, roda dunia mah berputar. Ayeuna aing sangsara balangsa, buah isuk pageto mah aing bakal beunghar. Sia ayeuna beunghar, buah isuk pageto mah bakal balangsa. Omat, urah indit bari nyiduh, besi sia engke labuh aya pangabutuh. Baladageun. Aing mah tara pulah pilih babaturan. Babaturan mah jeung saha we? Mulai ti makhluk halus, orai berbisa, jeung jelema jadi jadian. Anu hareupeun suraseuri, tukangan iri dengki. Bener teu. Baladageun. Misteri anu acan pernah kapecahkeun nepi ka ayeuna tentang nukeran duit. Yeuh nya dengekeun. Ceuk. Yeuh. Ade nukeran hartos. Hawa nya ceuk urang ge moal dibere, tapi kudu kieu yeuh carana. Yeuh. Naon? Eser permen. Tok. Ieu sabaraha ceuk? Oh iya acisna. Doangan. Duh, kan cek urang ge misteri yang belum terpecahkan. Nukeran eueuh meuli 1000 mah dibere. Kumaha teu? Bener sarua di dinya aku. Kunaon mana jebleh? Di hate sareng ngomongkeun. Lawan sia teh lecek leh. Tong sabar. Aya naon ngaran ieu? Mau beli apa? Kunaon si eta cewek? Anu ngomongkeun. Aing dilawan atuh lain. Bae sabar we. Terus ya. Daripada ngeuleuh sabar mending lo pasau. Cok, kata-katanya dong buat orang sabar. Kata-katanya buat orang sabar, hakan tak sabar nepikeun kakian tempat sugro ge mata bodar. Kali-kali mah senggut asya huluna dan detan sungutna.
teh. Cie ngechat deui. Emang siluman careuh nu kamari ka mana? Anu kumaneh dibangga-bangga, anu kumaneh dipuji-puji. Kunaon ieu siluman careuh nu kamari tidak sesuai dengan ekspektasi. Tahakan sia baladageun. Lamun salaki selingkuh, teu kudu amek-amekan, tong dibawa pusing, ulah cemburu. Cincirining salaki urang teh nitah neangan salaki anyar. Yes. Bener teu? Baladageun. Dijual, diobral, tatangga nu deket imah minusna loba sungut resep ngagosip, lamun ditempo beungeutna sok buat baeut teu pararuguh, pinjem duit mun ditagih malah ngamusuhan. Kok bae lah sabaraha we, nu penting mah payuk dek gratis gepek bae. Baladageun. Kumaha lur? Hirup di handap. Capek. Matakna lamun keur hirup di luhur, ulah sangeunahna ka batur, komo ka dulur. Karasanya ayeuna mah kusorangan. Hakan we tah. Kan harus sia besti. Teu kudu pusing. Yang harapan jelema anu sarulit mah. Tempo mican banget, mican deui banget. Tempo buat baeut deui. Lamun aya ngonang datang. Lamun teu diajak montong milu. Teu kudu ribet. Yang harapan nu karitu patutna ieu. Yes. Di mana-mana ge bales deui. Sakumaha balasan manehna jeung prika laku manehna ka diri urang. Bener teu? Baladageun. Ari ngomong ka batur dulur. Ari ngomong ka batur turunan. Yes. Waduh, ieu mana dulur, mana turunan ieu, mana saudara teh ieu. Tempo lebaran mah unggah-unggah acan, bari jeung sataun sakali. Boro arah nganggap dulur ieu, aya nu kitu mah. Nganggap batur we. Oke we tempo nganggap dulurna teh lamun hajat ngawinkeun, lamun nyunatan sia kakara ngondang nganggap dulur. Ngomong gering mah ieu ngabejaan hayang diberek amplop. Nah, ari mitoha urusan wae rumah tangga anak. Incu teu kaurus majarkeun salah indungna. Salaki teu kaurus majarkeun nu salah pamajikana. Tah ayeuna dek nanya lamun pamajikana nu teu kaurus saha nu salah? Baladageun. Sakirana geus eueuh kawani cicing, montong sok ngagokan, bisi kacentang. Baladageun. Aduh, ripuh euy. Sabalangsak-balangsakna teu gablek duit, leuwih balangsak keneh teu gablek cai. Hayang modal, kalakah ngopet daus cai. Hayang ngisang, kalakah garing bau hangser. Coba ye pangripuh-ripuhna teu gablek cai. Matak ye kanu bararutuh cai. Sok atuh Aisyah ulah hayang digolontor hungkul. Ari cai hayang digolontor, ari mayar diawer. Baladageun. Hirup mah ulah sibuk mikiran batur. Komo hate jeung pikiran dipake ngewa ka batur mah. Ingat, hirup semakin singkat, umur semakin berkurang, ajal semakin mendekat. Paham meureun? Mending keneh disebut jelema koret aing mah. Daripada nginjemkeun duit ka maneh teu dibayar-bayar. Mending keneh leungit babaturan daripada aing leungit duit. Bener teu? Baladageun. Kopi bubuk kapal api, walau sibuk tetaplah ngopi. Rokok jarum tinggal sabatang, tetap tersenyum walau banyak utang. Tetap tersenyum walau banyak utang. Baladageun tak usia. Cek, iraha pinah ka dieu. Tadi rebun keneh. Naon aya perlu? Ah henteu hayang ulin atuh ieu mah. Ari euceum masih kena sok ruang riung jeung ibu-ibu di ditu tara. Nyosok atuh. Ari euceum leungiteun teu urang pinah ti dieu. Ah henteu make jeung ngarasa kaleungitan. Nya bisi we atuh teu boga babaturan deui. Babari nyangan babaturan mah
Yang penting mah loba duit we. Tapi ada deketan sorangan. Yes. Tuh kan ari Ece betah teh cicing di ditu. Betah sih. Ngan boga tetanggana kalah lucu. What? Nah aku mah gitu. Pi barang useun atuh da jelema kaopan. Kaop ceu ningali batur senang teh jarulit. Saririk pokona mah. What? Nah iya. Beneran ceu bari juta sayang jelemana teh. Omonganna teh ditanyerieun, sungut teh lalada. Ih, beneran atuh pindah teh. Leuheung lamun gurih mah ieu mah nya pahit ya peuheur si sungut teh. Tuh gosip, biang gosip datang kembali.